wa antasumu khairul lakum puasa marane kabeh leuwih bagus ka marane kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho henteu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa emang kumaha kitu hikmahna cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung hauskeun hati leleskeun awak niscaya lanazara qalbuka ilallah niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah ampun laparkeun beuteung urang hauskeun hati urang ka Gusti Allah kok bisa kos kitu sih sebab dina ngalaparkeun beuteung ngaleleskeun awak didinya bakal aya katoharohan ruh bakal aya kasofaul qulub mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya nah eta teh sofail qulub bening hati bersih hati moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan ngajauhan watak hewan-hewan leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles seakan-akan urang keur menyiksa awak urang siksa awak urang ku urang beuteung laparan ku urang kemudian hate horenganan jadi bersih teu karasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh ruh jadi suci taharat ruh wasafail qulub nazara qalbuk ilallah ya Allah hate bakal neuleuh ka Allah wa antasumu khairul lakum puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sebab naon dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun menawa anjeun takwa arti lagu naon puasa eta supaya jadi takwa teh naon nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah maka urang nuturkeun aturan Allah bakal akur puasa manu sugih jeung nu susah nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima sugan aya perbedaan jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu akur wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun akur bae nu sugih jeung nu susah nomor kahiji nomor kedua bakal nimbulkeun talattuf tarahum sebab naon hate geus bening ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar awak leles hate beuki caang roh beuki bersih neuleuh urang ka jelema nu susah bari mikir horenganan lapar teh kos kieu mana teuing batur anu terus-terusan lapar timbul talattuf tarahum hayang mere nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah sapelit-pelit dan nu sugih tetep bae sapelit-pelit anu boga tetep bae aya merena di bulan puasa mah sebab naon hatena keur diurus ku Allah teh beuteungna kurang di laparan awak leles mulai hate nyai-nyayan neuleuh ka Allah adapun neuleuhna ka Allah nisbi kumaha kekuatan diri urang lamun ditanya siapa puasa dahar atuh embung kurang sieun kasa ka Allah besi disiksa ku Allah eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat jelema ngalempre bae sia kus tutup boga duit bae atuh dahar embung aing atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba teu aya aing mah teu kajenkeun teu berarti duit di bulan Ramadan mah kunaon emang sieun ka Allah eta qalbuna beuntak teu nu sugih teu nu susah kumaha sia kunaon lapar naon kitu ngaranna nyangheui bae lapar emang kunaon puasa atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah teu boga duit ieu nu teu boga duit tetep bae berarti di dieu
aya naon aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapih. Jam kurang didelekeun we deuleu ulu kakarak jam 4 2 jam deui geus dihitungan we. Neuleuh deui jam 5 sajam deui. Neuleuh waduh setengah jam deui gelas geus dikiekeun we gelas. Sia naon setengah jam deui diambean. Aing ngambean mah geus seger segena. Suara jasa. Eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nusugi, nususah, tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sehingga orang terdidik, tersiplin, nusugi, nususah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum takun. Ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ke Gusti Allah. Mentek didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata teu milu puasa, celi teu milu puasa, malah mah makin bulan puasa makin dicocokan nu make ka dieu teh tah naon ngaranna tuh ban sia mah nyaho je bogapan jeung osok mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum zakar parji teu dima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masyaallah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Teu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh didinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah orang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan beuh toap di soting kotrek datang ka imah tuh bapak lagi soting toap bapak tuh lihat tuh beuh bohara ngarendeng jeung urang Pakistan ada kan mending lalaki awewe deh tinggal anak mah bae bapak pembina amat bapak ini masa toap sama awal orang lain. Iya bapak hebat ini jadi jangan mah kur toap kekikian. Wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lajeng Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang adab dipetakeun. Ketika orang berangkat ke Arafah, di Arafah teh urang teh keur ditonton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nonton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah aing nu sangat leukeun. Urang keur ditonton ku Allah, ditonton ku malaikat. Kumaha perasaan urang ketika urang di hareupan ku Allah. Lain zahir batin urang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika urang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunan zahir, keur miceunan nafsu-nafsu urang, miceunan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang nafsu urang laum piceun bismillah Allahu akbar tek
hawa piceun bismillahi Allahu akbar terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae, tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu, zahir urang kekemu, batin urang kekemu, zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung, zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut, zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu zahiron wa batinan engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kena salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar, tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan salat lamun ki haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah, sebab teu tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun ki haji sholat tapi masih kene ngagulingkeun ngagunakeun duit bank encan sholat kajen kumaha ge, sebab bunnya bener-bener sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan selanjutnya iyalah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktieunan kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Endeu kira urang datang ka paeh teu ngurusan batin, terus-terusan orang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi ge. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh sasarian nini nya gincuna gede jasa ngacai deui ta nini-ninina. Ya Allah ya Rabbi, horenganan urang lamun dibuktikeun geus komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu kabangge ieu atuh teu urang mun dibere daek teh hayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge mbueun teh ka bangke. Urang kuari lamun mudag-mudag dunia berarti urang mudag-mudag bangke. Urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi norikoh, urang mau norikoh teh boh justru hayang dunia. Kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye. Ayo sumbang atuh mama ieu. Insyaallah. Yang tarekat teh parugu kuari mah. Tarekat teh teh miceunan dunia nafsu jeung setan, endahan ngagugulung nafsu jeung setan. Ngayalah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon? Lantaran puasa teh ndek nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain plek aya kapanggih guruna. Wah ieu barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa. Buka dengan sakadar lebaran tasrek cek Imam Junaidil Baghdadi iya nu kaing kudu di guruan mah nyana asup ka dinya ngaguru terima biasa norekat beres tamat tidinya hayang puas boga guru neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta pohara jasa muridna ge ribuan kamasuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jana teh ahli Allah diintip kunyana teu pernah puasa dahar bae. Bingung cek Junaid teh berarti can usul ilallah nyana. Ketika nyana ngaguru di nu pertama kakarak nyana boga hati-hati doang ihtiyat geus rada nyai-nyayan ngan can usul. Begitu kapanggih jeung guru nu kadua endek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa isuk-isuk ngawudu berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala. Cek Syekh Junaid ai masurna mah pohara muridna ribuan tapi kok teu pernah puasa ieu aneh cek. Jadi ulah ieu ngaguru kanyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ngaguru dinu pertama tapi can aya kapuasan ieu manggih guru kub kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa. Karek datang assalamualaikum ulah sok mang cek guruna ulah neuleuh daharna
turutan mama daharna ku sia nya geus kaget urusan puasa mah gampang jaknya na ya orai ge loba nu puasa hewan-hewan ge loba nu puasa ya geus mun dek berangkat ka Allah dek berangkat tayang wusul ilallah aya guguru di dieu teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek jalapan kieu aman cek kira terjadilah jahat teh entar ge ngomong aya teh jadi mah geus indit ih pada kanyahoan bae aing moal geus indit teh kudu mah moal maksakeun balik deui ka ditu ka sok puasa emang di jero hatena deuk balik deui ka puasa balik deui nya kana puasa ka ditu teh nya di jalan ge geus puyeng we nya ji pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya ieu aing deuk balik deui nyahueun cek nya nah ieu si kumaha mang aing mamang balik deui datang da kana puasa bae datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu deui balik deui cak gurun sok puasa teh ulah ka dieu hayu ka balik deui ka ditu sebab sia mah wusulna bakal di ditu lain di dieu ulah di dieu sia mah nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan yeuh aing ka ditu dicarekan ka dieu dicarekan wah sakena ieu teu beres si kos kieu hayu ka ditu lanjut ulah di dieu sia mah ngan saukur nurutan puasana doang lain ka Allah sia mah nurutan teh ka makhluk teu jadi teh mah kos kitu mah ibadah Allah nyana geus terngiang-ngiang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh datang ka hareup datang ka jeung geus kieu bae kiaina ayo sia geura ka dieu ayo sia geura ka dieu balik ka ditu sia puasa bae geus sia aduh ieu teu beres sih urusan ieu langsung ada sujud da ampura bawa ieu neuk dihideung neuk dibeureum ku mama mah bae pokona kula mah neuk ku guru bae kageus ka mama di dieu mah dahar bae kajeun lah sebodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah neuk kumaha pokona mah neuk dahar teh neuk nginum bae hayu bae sebab usul ke Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ke Allah mah ku sofail gulub bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah puasa bae ge ai hayang berkaromah mah moal usul ilallah puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah kan salah sia ibadah kos kitu geus ku mama bae cek cenah dar dahar ngana mus dahar nama aduh mama kene nama mah jadi kuali bae masih begede nah itu nusul ya udah geus dahar ke pondok ke sore-sore nah dari dah nyana dahar wae aing irah dididikna cek ieu dahar terus-terusan turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar sore bangda kabelah dina terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae sebab manusia diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda karakter aya nu mun lapar parem eleh careuh mah ayanya nama lamun seubeuh peureum bae sabalikna aya nu mun seubeuh buringas aya lamun lapar buringas geus kumaha karakterna mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna nu itu mah 3 poe teu meunang dahar nu itu mah sampai sapeting sakali doang daharna potongan maneh mah Junaid geus sia mah potongan dahar
ayo dahar bae cek Junaid aing burung dianggap tukang dahar cek nanti dahar siapa dahar kobloh dina dicarekan moal wusul ila Allah sia dahar bae mah Junaid ambo kira ieu sejasa ibu ka guru kos ijazah mana aya wali dahar bae eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi ge baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah mah carang dahar kabelah dieuna para tabiin usul ilallah mah carang dahar eueuh dongengna du dahar bae usul ilallah sia mah datang ka dengan dahar doang jeuh nya aya yang si kudu kumaha ieu teu dahar salah parenganan kos kitulah guru mursyidna maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia naon puasa naon hizib eta salah moal wusulillah sia naon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalaya neraka jahanam eta sia naon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Junaid Allah nitahna ngan Ramadan doang salian Ramadan mah teh dititah ku Gusti Allah adapun puasa nu lain tamanang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ndak dituturkeun itu mangga Kangjeng Nabi ndak teu bae langsung ka Allah mangga nu pusat mah puasa mah Ramadan doang Allah tamanunita hiji saja nama Kangjeng Nabi petak sian dek puasa ka Allah dek teu puasa ka Allah ulah nurutan guru ieu mah daharna ja guru aing ge dahar bae beresna sia kajen Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajen guru ka mana Junaid lamun satungtung nurutan manusia bae moal wusul ilallah hiji bae Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah kukumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura ge tereh ge ayo dipetakeun Syekh Junaid teh anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf di dinya teh kan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab dirinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul ya awak maneh teh Masjidil Haram Junaid tah kolbu teh eta teh Baitullah puterkeun ruh maneh di Baitullah jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh ieu teh ya kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa kudu make kendaraan ka ditu kudu make paspor kudu make biaya tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih Allah maneh jadi tamu Allah sapoe sapeting 360 kali kapanggih Allah asal bisa sok berem sidakep cekel hate cekel golbu sok rasakan bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan wa tahhir baiti lil taifina wal akifina sok bersihkeun ku maneh hate maneh ulah aya nu narangtung di jero hate tahhir baitia qalbu sucikeun li taifin wal akifin war ruk'is sujud ulah aya duniaan ulah aya makhlukan ulah aya nafsuan bersihan toapkeun roh maneh di dinya moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah geura-ge teu kudu puasa deuk puasa mangga deuk dahar mangga beda horeng perjalanan batin mah urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan melalui fikih tadi teh puasa umum kuari urang naik ka puasa khusus ilukeun
raga urang puasa lamun tadi tedahar tenginum tejima kuari raga urang pilukeun puasa puasakeun mata puasakeun ceuli puasakeun irung puasakeun sungut puasakeun leungeun puasakeun dubur kubul jeung suku sok milukeun puasa ulah sadeuleu-deuleuna ulah sadenge-dengena ulah saambe-ambena ulah salempang-lempangna ulah sacekel-cekelna sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa puasakeun raga urang ilah puasa khusus puasa para sholihin urang lamun geus datang ka dinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa tah siapkeun ti kuari jang dapur abeh ulah kaganggu urang mana kade panggil ku urang pamajikan lamun urang mama sini sini duduk sini namun orang lembur mah nyai kade nyai diep naon aki nyai jeung aki ieu dek bulan puasa kakak hayang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur pakaian budak dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya tah cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu-ngagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan ngeunaheun tah atawa 10 juta tah kayak gampang kurang mah aya kongkorong keneh jual habak tak etakan ngeunaheun gitulah para sholihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neka ganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa maneh puasa sok hayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali bakos gitu lamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakur-sakudak sakedeng sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebal nyana diuk dirinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na kusina badan teu kanyahoan urang mah lain urang mah datang tamu dar emang aja tidak lagi puasa saya aduh sedikit lagi nih aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi bom habak bil mah kos itu ya ye tawa lain udah gajaran kos gitu teh ieu keur carita ka jero ieu mah urang mah hese kos kitu teh hayang kanyahoan bae ku batur mantak aing sih didengekeun we mah encan aya nu ngalem-ngalemnya aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asarakan aja jantung tarariis ieu mah henteu bae tah eta urang kos kitu sumah hese batin mah hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang adama Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah kaluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid
kula boga guru dua, nu hiji puasa bae, nu hiji mah dahar bae. Ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung, hauskeun hate, leuleuskeun awak, niscaya maneh bakal leuleuh ka zat Allah hate maneh. Puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun ibadah dahar diparentah asalkan ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal usul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artina dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ira dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah. Ketika orang lapar dahar jak Allah kulu wala tusrifu, ketika orang haus israbu wala tusrifu, ketika orang tuduh sare eta lah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah. Tinggal urang bedek milih nu mana, neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae. Tungtung nama atau beteng jebak gusul mante. Nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa. Puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa. Puasa solihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah. Ieu mah puasa para anbiya. Di samping tedahar tenginum tejima raga milu puasa celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah cerik nya nama jeung cerikeun poho ka Allah yang cerikan poho ka Allah masyaallah kan gitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa TV ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obrol aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ya mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi asal jam 5 bae heuh iyalah neangan burit caknya nama burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangannya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urangan bisa namatkeun sakali coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 22 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali peuting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jas urang yang bisa dongengna doang kuari ge Qur'anna di mana karanya encan kanyahoan di Qur'an ya leungit Qur'an masyaallah karim. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ayat itu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam etalah bag-baganana piki aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iyalah dipakai ku ahli-ahli thariqah ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa sebab naon ngabersihan galbu nyucikeun rohani sehingga orang bisa neuleuh ka Gusti Allah. Hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun berarti urang kapanggih jeung jati diri urang yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuah dibere tabah dibere ngeunaheun puasana
tinggal tanggal hijina iraha Kiai. Alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang, ngitung-ngitung melalui hisab qot'i, termasuk epimeris, termasuk hitungan jenis. Ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh jeung perhitungan kula. Alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng. Sebab derajatna gedena luar biasa. Hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri Ramadan sana 1436 Hijriah. Hasilna luar biasa. Aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji, kemudian di daerah urang dan di kulon. Na ieu ngakurkeun hisab akur kabeh. Jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajahna akur kabeh ieu mah. Jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik. Masya Allah. Mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus. Urang nuleukeun ka kulon bae geus bae teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokokna. Jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan nya itu Selasa lagi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun timimiti Rabu kemudian Kamis. Nah ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka kulon 10 darjat 33 detik. Jadi luhur bulan jeung gede. Insyaallah lamun cek ahli falak, cek guru kula di Cipanas itu papih gitu kene kubang. Lamun urang ngitung 10 derajat menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa. Lamun teu aya macam-macam, lamun teu aya unsur-unsur ti nagara, surah guru geus kadege bae. Papih Cipanas Kiai Kubang Izudin, lamun urang abah di dieu lamun urang nakwim menang 10 derajat engke kaditu selama 10 tahun kurang lebih bakal akur bae. Ramadan teh Sawalna naon kan 1 Ramadan jeung lebaranna bakal akur bae lamun eueuh unsur-unsur. Geus coba ge urang cirikeun. Teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun segala rupana rame. Di samping rame indah, di samping indah kadituna bisa jadi dukun. Ieu palak ge kos kitu tah. Geus urang geus kadituna mah leuwih jauh nama ge geus teu kudu dicaritakeun nama lantaran gede jasa ieu mah bulan. Nge lamun aya anu embu puasa perbo ieu tetep encan sebab ijtima'na malam. Kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna kaditu bisa lain 10 derajat, bisa sabaraha derajat tah mah. Kumahanya nama ya geus. Nah, tinggal lebarana urang Jumat 4 derajat leuwih. Jadi kurang puasa poe Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo Kemis Jumat lebaran berarti urang puasa sabaraha poe 29 poe. Lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atau kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab. Selalu gitu baik nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab, moal bisa ru'yat tanpa hisab. Kalau urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad, di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kumaha ge. Sebab naon? Sebab ru'yat hese. Hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat tetapi tetap nu main hisab. Iyalah Baghdad. Seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer. Ieu teh di deuleu
tetap kudu hisab bae. Negara memutuskan rukyat sebab sumuli rukyati wa tilu rukyati, tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab. Teu bisa teterlengan rukyat. Haju kuari kurang rukyat di Indonesia dibayar. Nu tadi kuduna kudu syahadah hisbah. Ulah aya bayaran-bayaran. Geus urang kuari manggeus husnuzon, mana bae ge silahkeun, nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha. Kula mah teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba ti Jawa Timur ngirimkeun, ti Jawa Tengah ngirimkeun, ti Banten ge aya ngirim, ti daerah urang ge aya ngirimkeun. Alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur, Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun. Kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun. Aing mah neuk poe Kemis. Takos kitu. Jadi lamun deuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5. Nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid, nyana guguru ti Ulug Bek, nyana guguru ti urang Spanyol diakui dunia internasional. Ulah haju tidak usah dipakai kelemahanana naon heula. Ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula. Lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam, di Jawa Tengah jago palak nu make sulam, di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam, aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make mah deuk make naon silakan. Ngan kula masih keneh make Sulamun Nairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Ieu ulama Indonesia ge diaku dunia. Ya samun dicaritakeun tentang tukilan-tukilanana insyaallah kula ge boga ngan moal beusi pajar ego. Tukilan Habib Usman ti abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa. Tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti abah lamun ieu mah ye ti guru sakieu dibacaan hebat geus. Ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab qoti Sulam Munairen 10 derajat malam Kemis. Kula deuk puasa poe Kemis, lebaran poe Jumat. Sakitu bae teman guys. Tuh loba jasa. Tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang. Padahal mah geus nyaraho. Nomor kaduana nu penting mah tanggal hiji Ramadan. Alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis. Bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari. Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kula mah sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon iwal tidurutan guru-guru urang tuan Syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 aya nu ngomong kieu aing mah moal ka ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon
nyana mah nyinggungan bae bang sedangkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waka ka Cilongok satungtung aing make duit bang aju bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngitan teu ngundang teu jeung aing mah teu perlu ka sia sia atuh perlu ngadengikeun aing elos teu perlu atuh oh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia cenah cuma sok aju mantep jaya sok aju yakin ka surga atuh aing teh yakin ka surga mah kumaha ngajakna aing teh yakin jasa bakal ka surga boh cenah sok amat aing dihareupeun sia mah aing sok-sok mun dihareupeun Allah aing teu ieu mah keur carita kasogolan kula masalah nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar yu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat mengenal Allah melalui thariqah kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna salila satahun dina pangajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampura kahiji nomor kaduana besi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu minta hampura ku kula geus dihampura berarti tingkah ucap jeung pagawean besi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan urang babarengan puasa selalu inget ke Allah subhanahu wa ta'ala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu kabeh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh ulah aya naon-naon nya jadi urang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan ke urang kapanggih deui di bulan Syawal kabeneran aya haul abah nu kabeneran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu orang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu tah urang malam Minggu malam 9 jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu tah eta malam Sabtu malam 9 urang haul abah lamun aya waktu ketika mamana urang zikir anu aya waktu anu teu aya waktu masalah tah sakitu bae nya urang silih hampurakeun zahiran wa batina urang babarengan puasa